Tos guru kula di Banjar ajengan mumu asar. Nah, anak incuna teh kan mejehna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid. Nyanana kan dekat masjid, mau sorban, mau baju. Terus, awas ka anakna teh ka anakna. Awas, abah nu ngiperan jadi kiper. Santri kan heula kabeh. Woi, guru urang jadi kiper. Pakai lalagaan kan. Ayo gocekeun. Ayo, sot. Biasa mah kiper. Atuh tembak ku incuna. Wah, lalagaan. Deuk kumaha coba eta kos kitu. Jadi be sorotan santri kos kitu. Atunya geus lain di alam eta. Teu kebel, mandi. Urang asal berjamaah. Coba Haji Pendi kos kitu lain coba main bola na ayo. Nah yuk incuna, mandi, ayo mandi, ditungguan ku abah. Ayo main bola, naon kadang-kadang urang salat berjamaah. Marandi kabeh anak incuna kabeh. Pot mandi jeung penonton-penontonna. Ditungguan ku nyana. Atuh nyana berjamaah jeung orok. Usolli neuleuh deui aya teh usolli neuleuh deui ka dieu. Usolli nyana mah aya 20 kali mau usolina usolli. Ka di deui rapeteun usolli aya ka dieu nu rapi usolli. Nah, cak anakna nu geus dewasa teh batur kula. Tuh, boy, beus malam star. Anak kakolot bisa wani kos gitu. Kula teh lalagaan. Woi, bus bola bus malam setar tuh. Usolli can jadi tuh. Mesinnya can panas cenah. Anak eta keur carita lalakon di Banjar, beuki heureuy, masyaallah. Haju dipake udang-udang nakunyana. Emang sorban lain. Kolor kan. Eta jangan mumu almarhum masyaallah. Pangkaharti teh kaji dinyana. Allahu Akbar. Jadi woi berangkat. Eta mah can sabaraha? Kan kakakna teh ajengan kakak adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun. Ajengan kakak teh adi padahal mah. Tapi dikakakeun lantaran mun boga masalah datang ka nyana kabeh. Pinter. Aju ajengan dun. Aya lalayangan batur pegat. Lalayangan pegat lalayangan anu lalayangan etek. Tuh, etek. Pepetek sama kan. Wah, hiber. Weh, cacana lalayangan euy, pegat diudag ku tiluan. Pan karolot ieu teh. Aju kiai. Ngudag lalayangan. Aju pada eta benangna teh kitu, perebut benang garuling kabeh. Ieu kiai gede ieu guru urang tinggal neuleukeun bae tuh mun urang kapancing urang bisa milu jeung nyana aju milu disikut urang nyana. Nah eta geus lain alam nyana mah atuh lakos kitu pake lalagat jadi keheureuyan teh geus pake lalagat ngaji nyana mah geus di sawah geus teu kukumbah deui bedadabun sakieu teh naon kadang-kadangna letak ih siapa teh nyahonan letak bolokot banget kita tadi diomongkeun letak ngajina nangkup be di majelah santri jajarnya nangkup cokot kitabna atuh pan ieu kotor jadi sapotong ka luar sapotong ka jero awakna jadi kumaha atuh jatuh kukumbah heula paslon sadiki beres ka jeung kakara aing can kukumbah cak dina euy. Pakai lalagaan urang jeung serikeun silakan atuh geus bae diserikeun nya mangis moalna naon nah ieu kahebatan lala ya lala geus lain di dinya geus pake seserian pake lalagaan ngaji nu hebatna jilid kadua inget bae kula mah jilid kadua ieu ana ngaji bada isya kakara ke menang sabaris parem listrik nyanana terus bae ngaji terus ke surah ke dibaca ke surah ke dibaca ke disurah berarti talar kan atau tinggal urang bae ya kumaha mun titah macam ke aya geus kebal da geus aya beureunan 5 jajar emang parem jakna berarti kan meureunna perem atuh perem mah matak loba nu keur ngaji perem eta nurutan eta siap Bu aya keur carita sing ada jeung ahli Allah mah kos karar itu loba heureuy nah malakut teh setonul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih nya nangis lain ngabebenah salat barisa teh kos kitu kolbu supaya ulah aya kakiayan kumaha lalagaan coba atuh
nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai kahiji kadua katilu kaopat ieu kiai nu kumpang kolot kadua adina katilu tah ieu nu loba balaga teh ieu nu loba balaga ieu di tengah ya di tengahnya na beset hajupan kopeahna kopeah hideuk diteuneunan eta teh sedok kiai ku adina diteuneunan cet jadi di dieu sedok di dieu garpu pan kabeh sareuri jeung sarikeun aing naon sakieu ya atuh lain naon sakieu hayu bae sih asal itu seri ke iya aya naon cenah leku baca pak kiai jeung kiai eta kan eueuh kakiaianana urang mah pan asa jadi kiai tak ieu ngaleungitkeun kakiaian ge hese deres du kiai ngarasa kieu lain kiai lain kiai kaha supaya DF waduh lain kiai nya ngaleungitkeun kakiaian aing ngembung di kiai-kiai embung di kiai-kiai tah hese tah datang ka seserian dihareup seserian nyisirikeun ka aing naon nya nanya tah emang naon atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nu neundeunan naon sih atuh duka cek cenah teh pugu naon seserian bae duka nanya ka dieu salah nanya ka kakana emang naon luhur tah sendok gitu di mana di kopeah nyanana ge seueur nang saha ieu lah tuluy nang saha sorangan bae meureun ditek kitu geuh ku kakana nang sorangan meureun saanu wanieun batur mah sugan jadi ribut atuh henteu leungit ka kiaianana nu paling parah pan di ditu mah mun aya mobil teh di eusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna naon kitu ngaranna L300 teh L300 dia sian ku 25 tinggal supirna we potong mal mobil aing aduh cek dina suku ieu pahili jeung nu batur atuh pan suku di jero teh loba pan suku ai 25 mah pan suku aing tah lain cek aduh teu kuat lainna naon coba hitut hitut jangan hitut kabauan pan kabehan tanana tenang we hei boy hitut sanu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu pan cenah mah tah boy teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai tinggal urang we santri nu diajakeun ku ieu seuri salah teu seuri salah da pangalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu embung di kiai-kiai di mana bae embung nya nama di kiai-kiai Masya Allah karim da inget betah aya anu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang kumaha teh cek ajengan kakak dari dahar sakitu ge teu bagus panjangnya komo mun bagus meureun urang moal ka dahar kuari eta datang ka kuari omongan inget bae suga teh ngomong naon sakitu ge teu bagus panjang mun bagus urang moal ka dahar cek lalagaan tapi bener aja urang hayang seuri tungtungna eta kos kitu eta lalagaan bae nya nama ngaji patul mun teh geus teu nganggap kulaan balik deui ki awarek balik deui baca ka santri geus lain eta kolbu supaya ikhlas kumaha supaya ka Allah kumaha nu antak berjamaahna ge beda kadeuleuna kadeuleuna ngaroko bae heulanan padahal geus mulai kakana nya nan can deui berarti karkeun nenangkeun pikiran nyahoun nya berjamaah naon saja heula nya teh sakieu ke kadeuleuna geus pas kakarak babanyo kabagian aya sabaraha santri nun can marilu karak usolli Allah sering gitu dah teh ai keur biasa minum segala rupa sewaktu-waktu eta kos kitu ge ajengan kakak gitu cici medium eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang guguraan papapapap cara si eta Allahu Akbar masa lohor 2 rakaat akan